Abah aing kemana nya? Kabar, berita. Boga nu anyar gitu. Kabar bae lah. Ya udah mah kemana ya? Lah yang gitu lah, nyari-nyari minum haus. Siapa kemana nya? Kok tak aya kabar sih? Semoga pulsa kitinya. Coba ditelepon. Nah, iya, gak ada kabar ya. Telepon sih. Halo? Menuju di mana? Iya, kerja jalan. Oh, nyata neng kadinya nya. Oh, wes kaji bae. Oh, yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepet amat datangnya. Tadi sekalian lewat tadi. Oh, mana bae? Karak bare kabar, karak kadele deui. Boga nu anyar emang. Non sih sehujan baik. Kayak nu lain kok, tapi rek anu diomongkeun. Ndak ngomong naon sih, asalna pentingan amat. Jadi penasaran. Terus ngomongna bari diuk ge, ame rada ngeunaheun. Ndak ngomong naon sih? Iya, kurang gesan baiknya. Kan naon? Jadi kia neng rek dijodohkeun ku bapak. Jeung saha? Nya yang anakna baturan bapak aja, cenah mah yang santri. Terus neng daek dijodohkeun. Disuruh hadiah tuh, sebagai anak bisa nurut tua kalau yang bapak. Terus kumaha tuh? Ya, kumaha? Terus lah, ama parsa bae. Menang eta mah terbaik. Semoga kamu bahagia. Hai, kita nempo adi aing. Ada siap? Oh, Itu aja. lain besing saya nempo nya sakulina di mana gitu. Itu nelu aing mel. Emang kurang gitu. Itu aing itu aya calona di imah. Ada yang iya, bapak yang ngomong ke aing. Tapi saya siaran. Mangkana aing nanya ka sia ge. Itu nelu aing mah nelu. Di mananya kira-kira? Siaran betul bro. Diharap sugan teh ulin. Oh, kitunya. Geraan sih ya. Kok saya tengilu? Atau sih sarangan bae matak naon. Aing sieun. Itu. Mam, Woi. Aa enon. tadi ya. Ndak ka mana? Nempo si Neng teh, Mam. Ih, kayak imah pugu. Usaha di mah. Di mananya? Ingat teh keur nyaran sugan nempo lewat yuk, tapi teu deuleu. Oh, di tayangan itu tadi. Serebe tuh yuk. Nah, itulah. Ayo. Ayo. Itu lain tuh. Wih, itu kan. Neng. Oh iya, nur jodohkeun neng. Selamatnya, selamatnya. Ngapa undanganna, jaga mainnya baik-baik. Geus boy ki bae, sadar diri bae, si Neng ku bapak mesti dijodohkeun. Coba neng kabar ini. Di calona. Oh, sadar diri. Oh, geus kitu bae. Malah begitu. Dunia tak adil, Jai. Putus deui. Sebenarnya sih boy. Kadang amat perasaan aing ngadengnya kali itu. Ini mah putus cinta. Apa gue yang dijodohkeun? Oh nges boy, emang cuma bisa mere saran ke sia sabar bae. Emang hidup emang kos kieu boy, perih. Gitu. Kayak guys, ya aya waktuna manggi anu lebih dari nyana boy. Sabar bae sabar. Kami dari Kampung Lieur. Jangan lupa like dan subscribe video kami di channel YouTube.